keresaning anu agung geus pinasti panggih geus pinasti panggih jeung rupa perkara senang paselang jeung bingung saupama hayang senang gawe urang masing suhud gawe urang masing suhud insyaallah hasil insyaallah hasil asal muntang ka pangeran ngadua sing hasil maksud geus pinasti bakal panggih suka bunga jeung sedih dua rupa nu tumiba ka kabeh jalma di dunya senang patumbuh jeung bingung eta geus tangtu kasorang saupama hayang senang kudu usaha berjuang dina laku lampah jujur tong dibarung utak kabur pareng panggih jeung kasusah kana kadar kudu pasrah ulah petotnya ikhtiar dibarung hatemu jangan